di sidang gugus ya Allah. Begitu di sidang tetap kudukan neraka. Di mana letakkan neraka? Siapan eta kuduna bersyariat. Pan abdi mages pasrah baik ka Gusti. Ja nanaon. Pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu. Jibril ku aing titah ngarupa parahu, Mikail titah ngarupa pendayungna. Haju diawean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae. Bahkan siap pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amkanat suhulan lamun ngomongkeun ya sia ing sakhos fatarakaha maka ninggal ya sakhos ha ing sia fala diata fil alhari maka ora diat iku wajib ing dalem munggu kaul azhar. Fi narin atawa ing dalem geni yumkinu khalasu minha kang kong ngapos salamet minasakinna. Maka sabiha maka menang ya sakhos biha ing dalem nar fabidiati al-qawlani maka ikut tetap ing dalem diat utawi qaul roro wala qisas fi suhar fi surataini lan orana qisas iku wajib ing dalem surah roro wa finnari wajun dan ikut tetep ing dalam geni utawi wajah walau amsakahun lan lamun ngageraya wong wing sakos pagkatala wa qaru maka mataini wing sakos pegang wawani au hafaro biron atawa ngedup ya si wong ing sumur Baradahu biha qaru maka ngagejebur kenu ing sakhos biha ing dalem bi'ron sapa qaru kanggowan awal kahwa tawani baganya si wong ing sakhos min syahikin saking pun Batalaku wa gharu maka mapak kuing zaghazaba gharu gangawan atu pagadahu bakanu gaya gharu ing zaghaz balgi zazwal al-qatili wal mardi wal qadipakat maka utawi kisos iku tetep ing atase wong kang mateni lan wong kang ngejemburaken wal kodi lan wong kang nugel pakot balaka pakot balaka. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sadeajan urang neraskeun pangaosan urang kirim heula Fatihah merga hiji ka itu nomor kehiji almarhum Haji Eman Sulaiman bin Ma'ah Cikupa
kemudian kanggo Haji Suhi bin Haji Elin almarhum Kampung Plonco Seberang. Madari bin Zalwan utos ngantunkeun kaping 12 Januari malam Jumat di Labuan. Berita duka telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus bin Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggu kemari Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Masya Allah. Kemudian Minah binti Mijan, sakit ya. Haji Aman bin Haji Sabin, Yani bin Haji Aman. Kemudian untuk yang sedang sakit Yuliana besar di Icang bin Sakian Sepatan, Ibu Royani bin Haji Nahid Kampung Kosong Tangerang. Kemudian gitu almarhum Haji Muslim bin Haji Dewi Parmanah di Bugel Tiga Raksa, Haji Aman bin Haji Pasir Boleh. Kemudian gitu Fatihah pikeun almarhum Husain Firdaus bin Haji Ahmad. Akhir keluarga tokoh Mas Haji. Anu tadi kurang parantos dicarioskeun nami-namina anu teu damang, mudah-mudahan dienggalkeun damang. Kasihan kasabaran sing jadi kiparat boh kanu teu damang mah oge ka keluargana nu parantos mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang nuluikeun masalah jaroh, masalah tatu, termasuk pembunuhan, yakni soal kisos. Nu kurang kamari geus dijelaskeun, aya nu ngabunuh amdun, aya anu khotoun, aya nu syibhu amdin. Ngabunuh ngahaja, ngabunuh kasalahan, ngabunuh sarupa jeung ngahaja. Dibulak-balik ya unggal minggu asal geus kaluar berarti majlis. Oh deui kumaha eta otak teh kitu, tapi ai kakreditan mah jan teu poho. Jadi meureun otak urang mah ieu fokusna kana urusan dunia bae, kurang fokus ka urusan akhirat.
Ja'ai nusok mikiran urusan dunia bae mah kafir. Mun kafir mah urusan dunia bae sebabnya nama teu boga pikiran bakal aya hirup deui di akhirat. Komo tamah nu dibeuleuh majakeun geus sama beres geus moal kumaha-kumaha. Tolol teh budak. Mikiranana ai urang mah pan boga pikiran teh bakal balik, bakal aya pertanyaan, bakal aya hisab. Geus pake pikiran teh ka alam nu itu be lolobana mah jelema nu balalenger pikiranana mah. Geus ana urang kurang beti mikiran ka bakal balik ka alam itu ngan di dieu we nu dipikiran teh. Kumaha carana neangan dunia yang meuli motor, mobil, jeung imah kawin deui jeung urang Karawang. Kumaha ge carana ngan sakikituna doa, masyaallah. Teu naon bedana jeung kebo tah mah eta. Ge kebo nu geus kitu mah nyatuan ngombongan molor lakian. Kebo tah nu kitu. Insyaallah ya urang ulah datang ka akur jeung kebo. Teu masalah ngabunuh nu pemandangan urang di akhir zaman teh soal ngabunuh teh bangonna kos eueuh pisan masalah. Ngabunuh teh jadi masalah anu sapira. Kos mabok, kos maling, kos zina, kulantaran geus ambalaya jadi urang ngadengena teu aneh. Teu aneh ngadenge. Kos musibah ti Gusti Allah barang urang ngadenge tsunami sekaligus 200 juta nu paeh. Barang aya gempa sabaraha nu paehna aya 100 belah tasak mah eta mah cenah teh. Aya kena banjir nu paehna 50 saeutik tah mah. Jadi leutik kadengena teh lantaran geus ngadenge nu gede. Ta ieu urang hirup di akhir zaman ku urang ku ari kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli. Mabok anu diharam-haramkeun ku Al-Qur'an ti Gusti Allah geus jadi pemandangan biasa. Zina kitu keneh, judi kitu keneh, kabair-kabair hungkul, ngabunuh kitu keneh. Mantap atuh murka Allah teh darekeut jasa kadatang. Jul-jul ti banjir ka gempa ka angin, masya Allah luar biasa. Hendak ieu urang babalik ka Gusti Allah, urang tobat diri urang we heula tobat nu rapih. Tobatan awak urang bisi kaburu dicokot ku nu bogana. Komo geus kolot mah tah majalah atuh hirup geus moal kararebel deui. Geus moal kebal deui, geus wisan, geus laleuleus, mata geus kunang-kunang. Kiai cenah geus teu kadeuleuan maca Quran. Aya nu geulis, alhamdulillah nu geulis. Kadeuleu keneh. Eta mata pinarakaeun masalah tah. Aya ka kitab Quran teu kadeuleu, aya ka nu geulis kadeuleu. Aya ge ayah Banjar, ayah Banjar mah lamun ngobrol teu jelas sarua jeung Mama Prawira Sekong guru almarhum Abah. Ngobrol mah nya mah teu jelas. Bangsa pimbungeun urang ngobrol ja teu jelas, kagok lah moal lila. Tapi lamun maca Quran, maca kitab capetangna luar biasa, ngomong nyurah capetang. Ayo orang masa balik. Lamun maca Quran, maca kitab minimal heuai. Aju bae, geus pohara jas. Tapi lamun kitu mau ngobrol copetang luar
luar biasa sungut pinarakaeun gajeun kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi itu aya Gus Dur mah lain matanya nama lempang ditungtun ka dieu ka ditu ditungtun tapi pan di imahna nalek kitab unggal poe deuk kumaha coba eta nalek kitab di kamarna hikam segala Fathul Bari ngaya pak muka be di kamar teh Masya Allah sababaraha kiai nu nyaksian ketika ka kamar Gus Dur eta kitab muka bae tapi lamun lempang dituntut ya Allah urang mah lamun deuk salat di gaji dituntut lamun kitu mah deuk nganjang pokona berani mati pokona berjuang li'ilai kalimati irjahe iya awak jadi koski ya awak coba rada ditafakuran qajara wa amat jeung nu laluhur awak teh ulang nuluykeun masalah soal pembunuhan kamari geus dijelaskeun lamun aya jelema dibalangkeun kana cai nu bakal ngerem cai anu bakal ngaliput anu bakal nyana kakerem anu teu bisa salamet kecuali nyana kudu ngojay sedengkeun teu bisa ngojay atawa nyanana ditalian dibaringkus atawa nyanana kitu lumpuh atawa setruk eta dibalangkeun ka cai sarua jeung ngabunuhna haja bae tuh amdun amdun nukus gitu lamun nyanana bisa ngojay dibalangkeun ka laut dibalangkeun ka Cisadane bisa ngojay mangan berusaha luar biasa nyana ngojay tapi angin gede jasa teu bisa nyana nabrak angin atawa ombak anu pohara teu bisa ngalawan ombak akhirna kelem bae kaasupkeun kana syibahu amdin sarupa jeung aja insyaallah masyaallah kumaha ku ari lamun nya nabi saeun sabenerna mah ngojay zae dibalangkeun ka kali Cisadane ku Ki Umar bisaeun mun ngojay angin eueuh ombak eueuh jago nyana ngojayna tapi nyana teu daek ngojay cicing bae dibalangkeun ku Ki Umar bisa ngojay Ki Zainat cicing bae angin eueuh ombak eueuh mungeun ta eta fala diata fil azhar kudu diat cekal azhar mah lantaran cuai na gede kecuali nu kamari teh caina ngan sacangkeng barang dibalangkeun nyana ngedeng we di jero muji digerokeun ku Umar atuh sia udang nyana ngedeng we datang ka paeh eta mah termasuk kana paeh ngaja ieu geus sarua tah jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut eueuh angin eueuh ombak nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae jadi ngaranna syariat mantak aya wali nu ditegur ku Gusti Allah hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah ambualayah batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah maing mah kumaha Allah bae jagenna
cak Allah pae aing mah cak Allah henteu pasrah aing mah ka Allah kerebak cak Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet langsung Jibril ngarupa parahu malaikat Mikail ngarupa nu ngadayungna datang ka wali kadieu gegeraan kadieu kumaha Allah bae cak ya imang slide lawanan cak malaikat Mikail cepat hai gerak naik kadieu gerak naik di kieu-kieu kita ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu hai cepat tetep bae kumaha Allah bae cak nyana tetep ieu mah kumaha Allah bae tilu kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya ka jero unjukan malaikat Jibril ka Gusti ja teu daekeun malaikat Mikail geus salah di akhirat ka neraka wali eta disidang ku Gusti Allah begitu disidang tetep kudu ka neraka di mana letak ka neraka siapan eta kuduna bersyariat pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ja eueuh naon pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu Jibril ku aing titah ngarupa parahu Mikail titah ngarupa pendayungna haju di awean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah dan mantek pasrah teh aya bener aya salah mantek lamun teu ngaji moal bisa lamun teu ngaji mah atuh aing mah kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun tolol teh budak tolol teh bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian tolol bin goblok bin teu daek bersyariat dicarekan ku Gusti Allah sia teu bisa maca Fatihah kunaon abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia aya sia di dinya pondok pesantren aya haju sia henteu mondok ka dinya boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina nah iya Zabaniyah seret bae emang pasrah kumaha masyaallah salah ta pasrah pos kitu teh tetep bae kudu syariat urang geus gawin haju teu boga jang masak pemajikan negor ka salakina ka atuh pan urang gojang masak pasrah ka Gusti pemajikan apa ieu mah ka lamun pasrah urang paraeh nang Allah hirup nang Allah ieu kakak jadi pinter kieu nang ngaji mana ngaji di Cilongok emang bener sih Cilongok baik wan diseret sia pasrahna salah tah sia siapa lain potongan pasrah kudu potongan manggul siapa atuh kudu insyaallah dan mentak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat tah eta tetep baik mun teu bersyariat salah ditegor baik ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun baik masyaallah karim sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat mah ku Gusti Allah ge disalametkeun atuh disalametkeun kaya ning aya tawakalna beuki luhur tawakal beuki luhur pan tawakal mah lain sungut di dieu geus eta nyana teh kumaha Allahna teh lain di dieu si wali teh disungut okos aya jelema di pagahan kona cukup saya ya becak guru nanya sianya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae geus magahan ngaji bae nya teh isuk sore tawakal lah ka Gusti Allah tapi di jero hatena mah iraha aing aya nu mere lain tawakal tah kos kitu tah ngetoma teh sungut doang abdi mah pasrah bae magahan ngaji cek nya nanti kumaha Allah bae ku Allah diberi alhamdulillah ai henteu atuh kajian tapi di jero hate mah iraha aing aya nu mere tolol teh juga teh eta kos kitu teh selain disungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna si ada besi aya haji mursyid guru mursyid
lain haji mursyid tambah kudu boga material haji mursyid ada kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat ngeceng bege ka tasawuf naon sebabna memehnya na ancrub ngobrol geus pesimis teh lah mal beres moal beres jadi kuduna atunya na ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh kumaha nu sabenerna tasawuf teh mun nyana terus gaji bakal ojah heueuh ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu tah encan nyaho kumaha prak-prakanana tawakal ngomong doang tawakal hate mah henteu atuh tetep ku Allah ge dicarekan bohong sia tawakal sungut sia mah tawakal teh di jero ieu pasrah sumerah ka Gusti Allah teh teu bisa kusungut mah ku hate bae akos jelema teu percaya ka pangeran teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut ke dicekna teh dicekna ketika menang musibah ketika menang musibah kos aya jelema teu percaya aya pangeran teu percaya aing mah aya pangeran di mana aya pangeran oh teu percaya diajaklah naik kapal kebeneran kapal teh oleng ku angin kabehan zikir ka Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu Islam la ilaha illallah kabeh nu Kristen kitu kene nyana teh nu Kristen ge Tritunggal kitu amat zikir jore amat mah Tritunggal aduh haleluya 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 teu bagus tebak zikir kos kitu dan lain-lain sebagainya tiga lijal nu teu percaya ka pangeran teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna tetep muntayangnya na kanu maha gaib ya nu maha gaib ya nu maha gaib tulungan abdi teh mulai percaya berarti aya nu maha gaib ngan teu bisa jebutkeun Allah doang lantaran nya can pernah ngobrol jeung ahli Allah. Jadi ketika goyang nu ieu mah kepercayaanna haleluya, nu ieu mah percayana ka si Gota Gawatuma naon eta sia tamatuma sarua bae. Nah nu ieu ka Allah terus masing-masing tinggal lu teu percaya ka pangeran ketika oleng mah nu maha gaib tulungan abdi nu maha gaib tulungan abdi itu percaya berarti aya nu maha gaib tinggal diterus gedeta nu maha gaib saha si aya nu maha gaib nya Allah atuh heueuh boa jadi ketika darurat nya nyahoeun aya nu maha gaib so bage nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat bang ulah tamah dahsyat teuing di jero non di luhur kapal atau di laut ieu mah dibere hese bae perusahaan ambruk nah naon ambruk bos warung segala ambruk teu boga naon sulit dahar ge nu menta nu mere mun nya menta nu mere nya gaduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna Jabdi jatatanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib jeung teh kadengen ku nu sok ibadah ka Allah isya nu maha gaib sa teu nyaho ngaranna pokona nu maha gaib pokona teh mah nu nyieun aing nu nyieun naon de nyieun langit bumi nu nyieun naon deui pokona nu nyieun kabeh ge nyana nu maha gaib saya ta Allah atuh buat teuing eta cak cenah can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi nyaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tuh ku ngaji mah nya dek sakarat emang kafir ku mah dek sakarat tetep mun tayang ka nu maha gaib cenah ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyahoeun saha nu gaib tetep bae cilaka teu itu lain kana tuh patarokaha jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar
kalau padahal bisa ngojai tapi pataroka hanya meninggalkan ngojai pala dia tapi azal teu wajib diat lantaran sarwajeng bunuh diri. Urang bisa nangkis aya jelema ka urang ngangsongkeun belati kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah ya pencaci karet sapotong mah bisa lah. Tapi jangan geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae cenah aing mah dibunuh ge sabodo bae. Ya tah jelema bakalna ka neraka. Lawan tetep bae. Nyana kitu naon ngaranna ngajotos lawan jak. Bisa dua rupa, bisa ka dieu, bisa ka dieu. Nu kumaha tuh? Ayo, tak urang lawan terus bae di kumaha ge lawan kenging teu bisa teu daya teu upaya ka karak di alam ku Gusti Allah. Di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa. Ieu lamun urang cicing bae dicarekan. Lawan tuh. Fi narin yunkinul khalasu minha tawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu. Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamakasa pihak cicing bae di jero seuneu. Na ieu lah fafidiyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaul cek sakaul wajib cek sakaul mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri. Cek sakaul mah tetep wajib diat ai dina masalah seuneu mah lantaran seuneu lebih dahsyat dibandingkeun jeung cai. Cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu nu mantak mun dina seuneu mah tetep wajib diat tapi lamun dina cai mah na ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu. Jadi aya perbedaan antara seuneu jeung cai. Wala qisas fi surataini teu kudu wajib kisos dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling-paling diat. Wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen aya artina aya perbedaan seuneu jeung cai. Tinggal kumaha upaya jeung henteu bae. Walau amsakahu faqatalahu fal qisasu 'alal qatili samasalah walau hafara biran faradahu fi agharu fal qisasu 'alal qatil dua masalah. Kalau alqahum min syahikin badalaqahu agharu faqadahu fal qisasu 'alal qadi ilu masalah. Mereka hiji walau amsakahu faqatalahu agharu fal qisasu 'alal qatili faqat Zaid ditahan Guki Umar diceklan Guki Umar jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid diceklan bae geus ku Ki Zaid ku Ki Umar teh Ki Zaid teh jol bae Ki Bakar jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar diceklan teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar. Ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk bae jeger bae pae. Jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang, kunaon jol Ki Umar ditusuk. Jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar. Ki Umar mah ngan sakadar nyekelan doang. Tah eta anu kena mana anu kena kisos? Apakah nu nyekelan? Apakah Ki Umar Ki Bakar? Nah ieu nu mana ieu? Nu mana kira-kira tah mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab. Tuh saya nyeklan cenah. Ki Umar jeklan Ki Zaid
tepuguh tekaruh Ki Bakar datang tusuk Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar tak ieu nu kudu wajib kisos mana ieu masalahna walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid pakotalahu aqaru ay prak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar pal kisosu alal qatili pakot maka wajib kisos wajib balas pati terhadap Ki Bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat dek naon ieu Gusti teh nyieun kos kieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhanan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dara buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sadajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian.
Gusti Allah tega bahasa kenana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiranku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaunya tagas turunkeun wadimor ti luhur ka handap wah hambalaya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante dina turun ge beureun urang pararae mantak anzalna bimana khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian-jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian-jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian-jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan-tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimor waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari yo can aya cenah kejieun atuh kusia terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri terus Al Hidayah wari deui aya deui Tamer macem-macem wah iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu cai nomor kaopat seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spendek obatna ngarokok eta maksudna moal kebal deui Masya Allah
geus teu bisa menghirup oksigen geus terek kitu keneh mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang teu diinuman atuh geus kitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas yuwari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya 2 macam nomor kahiji libas yuwari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha artina warisata ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasia dipake ngaginding model wall dan lain sebagainya eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ka taneuh kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian buluna bisa dijadikeun pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikeun ke uol kitu keneh kulitna dibawa ti Tangerang ti Bogor ti Cianjur ti Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tama jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajualna ge lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupama kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jarreau kulit buatan Bandung itu sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana jastina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa ente mangsa 100.000 ente 100.000 lah ke 100 behelana udah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atau 10 nu 2 jang tambal-tambal nah hijina misalnya dijual nah ieu kuari 5 juta kali 10 di sabaraha ada memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta
gitu jadi jaket mah. Kalimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake, kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras. Aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau kurang kuari digoreng pake kerupuk. Jak kulit paneta ge. Nomor kahiji libasa yuwari sawatikum, pakaian anu jang nutupan aurat. Ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki, ulah kadeule senyum jeung bendu. Baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi. Libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua, libasa warisa. Di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding, make potongan nu rapi, terbuat tina lawon nu bagus, supaya kadeleuna sregep. Nah, dua macam. Nomor kahiji jang nutupan kagorengan, yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi ginding. Warisa asalna waris mah bulu manuk, tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab majas deui bae. Walibasut taqwa zalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair, eta pakaian anu luar biasa bagusna. Di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum, nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah, di antara nu dua walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi, kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat, eta teh zalika khair. Berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum, pakaian nu pake nutupan aurat, iya pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasut taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah, dipake salat ka Gusti Allah, dipake berjamaah ka Gusti Allah, jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Etalah libasut taqwa, etalah zalika khair. Nomor kaduana, nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah, pakaian paranti perang, pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang. Ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari. Ieu pakaian perang nu paling istimewa, zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasut taqwa teh al-amalus sholih, horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh, pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur ka handap manen necis seragam disebut berem lain, disebut hidung lain, disebut koneng lain, putih lain. Wah, ieu mah PNS hebat. Di dieu na make kenong gede luar biasa. Wah, sapatuna ge herang bisa pake ngaca. Dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor. Fu teu meunangnya nama aya kokotor. Tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England. Wadah, ngaput nage geus teh sembarangan, kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura.
itu benang sembarangan ngaput daga lantaran ieu mapan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah iya kadang jelema make pakaian bagus amal lo goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa Masya Allah geus amalus soleh sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sergap ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina Masya Allah jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceting asal aya awale kuru jasa awake tinggal tulang make pakaian merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh itu kene baju nak Masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana eta karana teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeutik geus kadele rapi nu neuleuna salakina jadi indah ede jelema lintung Masya Allah susuna geus segede ember gede jasa bujurna pohar jas giblek waduh make pakaianna gua gedean atuh ieu mah sarua jeung barongsai ya Allah teu saraga jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah kenah lah cek salaki da cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapih bae geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapih kadeleuna aing mah ngeunah neuleuh sia tuh aju salaki nagekan rapi becak pamajikanana aduh asana pangkasepna kakak di dunia kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna Karun si der kan nyambung suami istri Masya Allah ngeunaheun dititah urang kitu teh pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat. Paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus
zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon kitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya tu tina pitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar-alanyar macam-macam eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana di bandara, asa pilot bae pen urangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae, masya Allah renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Nail kabeh zalika min ayatil dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui. Endeu kumaha teh jahara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi kapas di Kalimantan jararadi. Nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung, dibawa ke Tangerang, jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya. Kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang, dijual deui ku ari kawan nu produksi. Tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan, jadi jutawan, miliuder, masyaallah. Bersyukurlah ka Gusti Allah, ieulah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang, kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawalah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil. Ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ieulah zalika min ayatil, maksudna kembalikan ke Allah, itu tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah. La'allahum yadhakkarun, manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah, nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina, iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat. Ieulah zalika khair libasut taqwa.
tapi batur coba dosa gedengin urang be maka pakaian marah hal tapi teiman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere ku Gusti Allah awas ieu tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah tuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model hitop bahasa model majaz bahasa model kinayah deuk kumaha ngahartikeunana degungkeun habak jelema kos itu mondok heula sia ngahartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yudna ieu iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana iya tak kahararese aya majaz aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya nama ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kebelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kebelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kebelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ketika orang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan orang berpikir eta bapak urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cak nu tani aing teu kudu macul segala mawaluku aju cak tu nu di kantor meureun aing ge lah meureun teh berpikir kadinya ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tah kuduna kitu Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa
Gusti Allah diturunkan tina nu mulia sorga diturunkan ke bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan dari cek Gusti Allah ya Bani Adam. Wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan. Sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan. Derek. Sebab setan geus ngancam cak setan teh. Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Purijaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia. Anu dagang asongan ku aing bakal digoda. Anu dagang lapak ku aing bakal digoda. Nu dagang karung ku aing bakal dikarungan. Pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapa bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia. Ku aing bakal digoda nu jadi ustad, nu jadi kiai ti Tarasub Golkar. Setan blonnya. Pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh. Dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina air wainuk digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok. Masya Allah. Ku aing bakal digoda ku cewek-cewek. Cewek bakal mararecet ge calana-calanana. Aduh, apemna bakal kadeuleu ku aing. Ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing, dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing. Aduh, SMS-na dilancarkeun ku aing ujian. Digoda kajen ku kumaha ge. Geus kiai heula nu ku aing digoda. Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa. Tial da setan. Aduh. Terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT. Datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina. Camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah. Aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur kemana baiknya. Waduh, teh setan sial jasa nya. Setan di mana sih tempat sih? Tempat aing di Tangkal Asem. Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam anak Adam nu aya di Cikupa di Bojong Balaraja Cipondo Ciputa Ciledug kos kabeh santero Serang Pandeglang kabeh anak Adam awas layak tinanakumus setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda. Carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP aduh
naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP. Waduh berat. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an huma libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nyana mah setan ngapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nyana mah yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka nyana mah neuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan ayu setan mah neuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nyana mah neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sial tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi wah inget ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon gitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerjaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ge ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu
jeung uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus ayton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan. Awas, ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah. Bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga. Dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana. Teu make sahlai-lai acan. Atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu. Nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerak ka dieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleuh ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh aja setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teu lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanya aing mah batur bae di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun bure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca ku urang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleuh jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodo mah
boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku nanaon ada di sini maca Quran tipe tinggi kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ada Masya Allah orang bisa dulu ke setan bisa dulu ke jin lamun orang diberi kecerdasan diberi penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Quranul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincinna hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagan di Karawang aya nunggus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten wah teu lain lalagan teh mentak urang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh ieu caritakeun urang Bogor urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan ja aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ge sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana ke dihareup maka mantak asa ulah ngabesan
inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman, Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah, kronina syaitan. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh, aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah, ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan, sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Gitu baik. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani mah datang ka irah ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, Kabupati meureun dikenong macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana nu umat teh bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia de ieulah Quran ngajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta. Tuh kan, setan mulai aya. Wa idza fa'alu wallahu a'lam.